Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngalanjutkeun logatan anu kamari nyaeta bait ka-16 ayeuna. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu alaik. Assalamu tawi kahormatan utawi hormat Allah iku alaika muga tetep paduka. Ya daw al-basair he cahayane piro-piro netra. Assalamu tawi kehormatan Allah iku alal muqaddami ngatasi wong kang den dinginaken dari imamah kedua mingpin kedua dadi imam. Assalamu tawi hormat Allah iku alal musyafa'i ing atase kang den trimo syafaate fil kiamati ing dalam dina kiamah. Assalamu tawi kehormatan Allah iku alal mudallali ing atase kang den iup-iup bil ghamamati kelawan piro-piro awan. Assalamu tawi kehormatan Allah iku alal mutawajji bil karamah. Alal mutawajji ing atase wong kang den mahkota akan bil karamati kelawan kemuliaan. Assalamu tawi kehormatan Allah iku alal khulasati ing atase inti. Minti hamatin saking negeri Mekah. Saking negara Mekah. Assalamu tawi kehormatan Allah iku alal mubasyari ngatasi wong kang den berita akan kelawan kabagjaan bisalamati kelawan keselamatan. Alal mubasyari ngatasi kang den gembira akan bisalamati kelawan keselamatan. Assalamu tawi kehormatan Allah iku ala Muhammadin ngatasi kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasuli tegese Rasul. Assalamu tawi kehormatan Allah iku ala Nabi ing atase kang Nabi Abil Batuli tegese bapane Sayyidah Fatimah Abil Batul. Sayyidah Fatimah Al-Batul. Assalamu tawi kehormatan Allah iku alaika muga tetep ing atase paduka ya wajh jamil rarahi kang elok rarahine. Assalamu alal khalifati. Assalamu tawi kehormatan Allah iku alal khalifati ing atase pamimpin mingka saking siro fina sarta kita sedaya. Abi Bakrin utawi kehormatan Allah muga tetep ing atase Sayyidina Abi Bakar. Mubidil jahidina kang ngarabuhakeun ing wong kang nampi kabeh. Kada iku kaya iki madkur Umar utawi Sayyidina Umar. Amirul Mukminina tegese pamimpine wong mukmin kabeh. Wa dinuraini lan muga hormat Allah ing atase kang anduwene cahya roro sinasikina kang dadi kapalane kang dadi pamimpine wong kang ibadah kabeh. Kadzaka iku kaya iki madkur Aliun utawi Sayyidina Ali. Asami kang zukur yakinan apane keyakinane. Wa alika lan muga tetep ing atase kulawargane paduka. Kullihim tegese sakabehe alun. Kullihim tegese sakabehe kulawarga. Wa tabi'ina lan kang manut ing kulawarga. Assalamu tawi kehormatan Allah iku ala sahabihi ing atase muga tetep ing atase pira-pira sahabat kang Nabi ajma'ina tegese sakabehe kabeh. Wa tabi'ihim lan kang manut ing sahabat wa tabi'ina lan muga tetep hormat Allah ing atase kang anut ing tabi'in kabeh. Aina logat Sundana. Assalamu alaikum hormatan Allah ta'ala ika muga tetep limpah curahkeun ka paduka ya daw al-basair cahyana pirang-pirang hate. Assalamu ari kehormatan Allah ta'ala al-muqaddami muga tetep limpah curahkeun ka anu dipayunkeun anu lil imamah pikeun mingpin.
Assalamu ari kahormatan Allah ta'ala musyafa'i muga tetep dilimpah curahkeun ka jalmi anu ditampi syafaatna bil kiamati dina poe kiamat. Assalamu ari kahormatan Allah ta'ala al-mudhallali muga tetep dilimpah curahkeun ka anu diieuhan anu bilagama mati kalawan pirang-pirang awan. Assalamu ari kahormatan Allah ta'ala al-mutawajji muga tetep dilimpah curahkeun ka nabi anu di mahkotaan bil karamati kalawan kemuliaan. Assalamu alaikum kahormatan Allah ta'ala al-khulasati muga tetep dilimpah curahkeun ka anu jadi inti minti hamati negeri Mekah. Assalamu alaikum kahormatan Allah ta'ala al-mubasysyiri muga tetep dilimpah curahkeun ka nabi anu pasihan kabar gembira bisalamati kalawan kasalamatan. Assalamu alaikum kahormatan Allah ta'ala Muhammadin muga tetep dilimpah curahkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasuli tegasna rasul menjadi utusan. Assalamu alaikum kahormatan Allah ta'ala Nabi muga tetep dilimpah curahkeun ka kanjeng Nabi Abil Batuli tegasna ramana Sayyidah Fatimah al-Batul. Assalamu alayka ya wajhal jamil. Assalamu alaikum kahormatan Allah ta'ala muga tetep dilimpah curahkeun ka paduka ya wajhal jamil he zat anu sae rahina. Assalamu alaikum kahormatan Allah ta'ala al-khalifati muga tetep dilimpah curahkeun ka anu jadi ka pamimpin mingka disandingeun salira vina anu aya sarta urang salarea. Abi Bakrin sareng muga hormat Allah dilimpah curahkeun ka Sayyidina Abi Bakar bil jahilina anu ngahancurkeun jalma-jalma anu nampik kana agama. Jalma-jalma anu nampik. Kaza Umaru nya kitu ayeuna muga hormat Allah dilimpah curahkeun ka Sayyidina Umar. Amirul Mukminina anu jadi rajana anu jadi pamimpinna jalma-jalma mukmin. Dina naskah sejen aya bentena nyaeta waliyus sholihin. Anu jadi walina jalma-jalma saleh. Ngan di dieu mah Amirul Mukminina. Wa dzinuraini sareng muga hormat Allah dilimpah curahkeun ka dzinurain anu ngagaduhan dua cahaya. Saha di dieu dzinurain teh nyaeta Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ra'sin nasikina anu jadi kapala anu jadi pamimpinna jalma-jalma anu aribadah. Nah ayeuna disebat dilakoban ku dzinurain sabab ayeuna Sayyidina Utsman teh nikah ka dua putrina Kanjeng Nabi. Nyaeta Sayyidatuna Ruqayyah sareng eta Ummu Kulsum. Kadzaka Aliyun nya kitu ayeuna muga hormat Allah dilimpah curahkeun ka Sayyidina Ali asami anu luhur kayakinanna. Wa alika sareng muga dilimpah curahkeun ka kulawarga salira kulihin tresna sadayana tresna sakabehna wa tabi'ina sareng muga dilimpahkeun ka para tabi'in kepada tabi'in. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala sahabihi muga tetep dilimpah curahkeun ka pirang-pirang sahabat kanjeng Nabi ajmaina tresna sakabehna. Wa tabi'ihim jeung anu anut ka para sahabat wa tabi'ina jeung anu anut ka para tabi'in. Insyaallah ayeuna ieu nadom assalamualaikum sing kuring diterjemahkeun kana bahasa Sunda bari disambungkeun dikaitkeun jadi dinazomkeun gitu. Diakurkeun baharna. Contohna kieu assalamualaikum ya assalamu alayka zainal anbiya'i assalamu alayka atqal atqiya'i hormat Allah ka anjeun he panghias nabi hormat Allah ka anjeun he nu paling takwa. Jadi sabet Arabna sabet Sundana diterjemahkan insyaallah kayak di video selanjutnya. Allahu a'lam bishawab marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu